Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Fahla Siti Azahra ti kelas 10 MIPA 4. Ayeuna abdi bade ngadongeng sasakala Indramayu. Kocapkeun Wiralodra, putra tumanggung gagak Singalodra urang Banyurip. Pagelain Jawa Tengah. Wiralodra boga cita-cita hayang ngadekeun nagara sorangan. Tuluy bae tapabrata di Malaya, anu parenahna ditutugan Gunung Sumbing. Nedap pituduh tinu Maha Kawasa. Kukayang jeung cengengna tapabrata, akhirna Wiralodra menang wangsit. Eusina Wiralodra kudu neangan walungan Cimanuk, anu tanahna subur makmur. Eta tempat hade keur pinagaraeun sarta 7 turunan Wiralodra bakal marentah di dinya. Ditih wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama. Wiralodra luntat ti lembur ka kabelah kulon. Maksudna rek neangan walungan Cimanuk. Luyu jeung pituduh wangsit tea. Wiralodra lumampah ti lemburna dibarengan ku baturna nu satia, nyaeta Ki Tinggil. Teu kacatur di jalana, di satengah hiang lalampahan. Wiralodra tepung jeung Ki Sudum, anu nyamar jadi aki-aki sarta nelah Kiai Malikwarna. Tetela Kiai Malikwarna teh lain jalma samanea, tapi jalma anu mibanda elmu linuhung. Weruh sadurung winarah. Nyati Kiai Malik warna Wiralodra jeung Ki Tinggil meunang pituduh. Pokna lamun maneh duaan geus aya di cupu nagara, heug engke papanggih jeung sato mangrupa kidang anu panonna berlian, kumaneh kudu dituturkeun. Engke di mana kidang ngaleungit tina patenjo maneh, mangka di dinya ayana walungan Citarum. Wiralodra jeung Ki Tinggil laju neruskeun deui lalampahanana. Mapai-mapai leuweung geledegan. Leuweung ganggong si manggonggong. Leuweung si sumenem jati. Salila mileuweungan rupa-rupa kajadian kaalaman ku eta maranehna. Di antarana gelut jeung maung, terus gelut jeung oray. Duanana bisa dielehkeun ku Wiralodra, anu boga sanjata cakra minang andelanana. Anehna sabada dielehkeun teh wujud oray mah ngaleungit, janggelek jadi walungan. Pikeun ngayakinkeun panenjona, sanjata cakra ditenggeleun kana cai walungan. Walungan ngaleungit, janggelek jadi wanonja anu kacida geulisna. Geulis kawanti-wanti, endah ka bina-bina, anu ngaranna Dewi Larawana. Dewi Larawana ngarasa kadudut kalbu kapentang asmara ku Wiralodra. Terus bae nembrakeun eusi hatena, hayang dikawin ku Wiralodra. Wiralodra nampak sapadamayan. Lantaran ngerasa dihina pedah ditampi ku Wiralodra. Dewi Larawana ngajak perang tanding ka Wiralodra. Ku Wiralodra dilayanan dina eta perang tanding. Dewi Larawana kasoran teu kuat ngayonan kasakten na sanjata cakra Wiralodra. Dewi Larawana langaleungit, janggelek wae jadi kidang anu matana berlian. Kidang lumpat, ku Wiralodra terus diudag-udag, anjog ka hiji tempat. Les bae kidang teh ngaleungit lil anu diteureui bumi. Wiralodra jeung Ki Tinggil eureun di dinya. Tetela teu jauh ti dinya aya walungan nu caina ngagulidag. Teu salah deui eta teh walungan Cimanuk, anu keur diteteangan ku Wiralodra jeung Ki Tinggil. Ti harita Cimanuk diwangun ku Wiralodra jeung Ki Tinggil. Dina ngamimitian ngababakan, Wiralodra jeung Ki Tinggil kudu ngalaman heula perang tanding jeung karajaan siluman anu aya di dinya, anu dipingpin ku Raja Budipaksa jeung patihna Bujaris. Duanana bisa dielehkeun ku Wiralodra jeung Ki Tinggil. Beki lila rahayat Cimanuk beki ngalobaan, jalma-jalma datang ti mana ti mendi, ngadon bumen-bumen di Cimanuk. Ki Tinggil dibantuan ku Surantaka, Banyuntaka, Puspahita, Katut Rahayatna, terus ngawangun Cimanuk. Pangwangunan Cimanuk beki ngaronjat. Sabada menang bantuan ti Semah anu ngaran Endang Darma, Wanoja anu salian ti rupana geulis teh wewesana pilih tanding deui. Rupaning gangguan ti pihak sejen, bisa diperuhkeun ku Endang Darma. Endang Darma kawilang gede jasana di ngamajukeun daerah anu dicangking ku Wiralodra. Salian ti ngajarkeun elmu tatanen, Endang Darma oge ngajarkeun elmu kasakten. Dina hiji mangsa, Wiralodra hayang nguji kasakten Endang Darma, derbae ngadu wewesen jeung kasakten. Endang Darma eleh jejeten, henteu sanggup ngayonan kadikjayaan Wiralodra, taluk bae.
Pikeun tanda pangeling-eling Endang Darma miharep eta daerah teh dingaranan dumasar kana usahana duaan. Ngan acan oge kahayangna kalaksanakeun kapegat manten ku kajadian anu teu dipiharep. Cimanuk dijorag ku pasukan Cirebon anu dipimpin ku Arya Kemuning. Ari sababna pihak Cirebon ngerasa tugenah ku Talajak Wiralodra anu ngawangun daerah bari henteu menta idin heula ka Cirebon. Derbae perang campuh, balad Wiralodra aya di pihak anu unggul. Sanggeus eta kajadian, secara resmi wewengkon anu dicangking ku Wiralodra teh dingaranan Darma Ayu. Anu asalna tina ungkara Endang Darma anu geulis Campernik Ayu, tuluy robah jadi Indramayu tug nepi ka Kiwari. Cekap sakitu ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.